Wah ge ngajedog wae miang acep nu nembalan teh sia mau rusuh-rusuh tuh alon gitu ya. Akang pergi naon cek urang Bandung tungka. Menang supana acar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumargi aya di Majalengka kekeh logatna kedah Majalengka. Kumargi seueur keneh anu teu acan apa logat Majalengka. Bilih ameng ka Majalengka. Kumargi Majalengka teh aya teh pembangunanna teh melesat. Pasti bakal seueur pengunjung. Sabab tempat wisata nage paling kita Majalengka mah. Matak bahasa Majalengka ku abi bade digarap da seueur keneh anu teu acan apal. Satu acana abdi bade nyuhunkeun dihapunten kumargi Kang Rus ayeuna nemenong hol deui. Maklum atuh kasibukan teh geuningannya mugia sing pada sehat, sing jembar, sing seueur rezekina, sing tetap aya lindungan Allah Subhanahu wa taala nya. Ti kalerna, ti kidulna, ti wetana, ti kulona, pokokna mah khusus kanggo Tatar Sunda. Sing sararehat umumna kanggo sadayana. Pokokna mah NKRI harga mati. Pokokna mah hebat lah Indonesia mah nya. Mudah-mudahan damai terkendali. Oke. Nah. Tah ayeuna abdi bade ngobahas atawa ngaguar bahasa Majalengka anu sehari-hari sering dianggo. Nah, seperti age, gage, wage. Lamun cek bahasa Priangana eta teh buru, wagiru, gitunya. Lamun ngajak secara biasa, age lah, miang, gitunya. Cek Priangana, buru lah, mangkat, gitu. Tah, lamun anu rada cicing wae nya, jadi setengah dipaksa. Gage duh miang gitu. Gage duh miang itu secara rada maksa. Mun cicing wae eta dipaksana beda nadana oge. Make we wage. Seperti cicing wae. Wage ngajedog wae miang. Acep nu nembalan teh sia mau rusuh-rusuh tuh alon gitu ya. Namun bahasa lembur Priangan Sunda nu sanesna nya paling kieu tah. Oke tuh semua kalem itu cina gitu cek nembalan teh kalem itu alon nih cina kalem itu kalem teh alon. Nah aya deui bahasa heureuh teh sareng haruh teh benten. Ai heureuh mah kata bantu ka mana wae tiasa apa meh haruh mah manggih kareuwas. Nah contoh heureuh ya heureuh misalkan abi make baju halus lurus eta endi dewek cek urang teh nya kondangan heureuh gitu heureuh ka mana wae tiasa misalkan terus kunaon teh di sarung wae kieu tengah poe meuni hariwang aing mah teu ngarareunah euy heureuh cenah. Jadi heureuh itu ka mana wae tiasa beda jeung haruh mah manggih kareuwas. Nya hiji mangsa contoh kieu itu budak lah bu haruh aing mah tuh haruh itu nya. Terus misalkan aya cilaka naon misalkan aya anu ngabejaan naon kitu pirwaseun wah itu buru ka imah cenah teuing aya naon tuh haruh aing mah meuni reuwas tuh haruh teh jadi saking ku kaget haruh. Nah itu hiji deui kerah tuh seperti model kieu keke naon karah anu kitu teh ngaranna lah naon karah apa di urang mah naonnya euy cenah naon teh lah nu baheula teh ya gitu kan nya naon karah si itu teh saha ngaranna kerah nah itu. Jadi karah saking kupoho jadi karah aya kerah gitunya. Nah, ieu mah dongeng Kang Rus ya. Ieu mah lalakon carita nu asli ieu mah. Caritana teh kuring teh ya erek ka Bandung.
kabeneran urang boga babaturan Majalengka daerah rada kaler. Nah, urang teh geus ginding ye ek mangkat. Nanya manehna teh ka urang. Ieu engka. Aduh, eta nderos. Ka Bandung cek urang teh kitu. Aduh, nya ngilu aing cenah. Ningeunahnya rada kaler teh setik. Nya ngilu aing cenah. Cek urang teh kieu, nya wage. Tah bahasa Majalengka na wage. Nya wage. Oh. Ini caritana teh ka Bandung. Di Bandung teh da loba kaanehannya. Aduh, aing mumpung ka Bandung aing euy butuh ya. Parabot ieu sapeda jang budak cenah kitu. Oh nya kabeneran atuh sokang. Milihan wah tunggal tingali. Da loba geuning nya parabot sapeda, parabot motor itu ya di Bandung. Wah pokona mah tempatna lah komplit teh. Kang, yang naon atuh? Yang cicing kagak manggih aing mah teu kudu dituduhkeun. Cek urang Majalengka teh. Ku sabab lila kesel manehanna neangan kitu ditanya ku nu boga toko. Akang peryogi naon? Cek urang Bandung. Tungka. Urang oge reuwas atuh. Tungka atuh. Ngahulang wae eta, urang Bandung teh ngahulang. Untung aya penerjemah ieu tah, nanyakeun ka simkuring teh. Akang, naon atuh ari tungka teh? Cek abi teh standar sepeda teh sok distandarkeun geuningan. Aduh eta abi ge reuwas ieu. Lah ayeuna nanyakeun nya. Akang pergi naon sok ku abdi ke dituduhkeun? Tungka. Itu Majalengka nu bogana tah tungka teh. Eueuh batur mah Majalengka tungka teh standar. Lah gitu. Aduh, aya geus kapanggih teh nya. Tah oh iya tungka alus ieu cenah. Sabaraha ieu cenah? Biasa rebut tawar. Oh, nih ada ieu nya, age lah balik. Carita mah balik we guys ka Majalengka. Aduh. Eta kejadian teh aya deui dongengkeun nya. Bahasa anu eueuh di tatar Sunda nu lain. Siga nama da abdi ge saumur hirup geus ka mana-mana nya. Padi tu ka dieu ge kakarak manggih di Majalengka nya eta bahasa camahan. Camahan teh eta teh obat mujarab jang budak anu ceurik. Caritana kieu, aya budak teh nya ceurik ke pagaweana. Didongengkeun. Cenah mending eta budak cenah jempe cenah. Ahonya iya eta di camahan cenah. Sugan teh abdi mah ngaran camahan teh di jampe. Di jampe atawa di kucai atawa di harupat gera-gera lompat lah seperti itulahnya. Sugan teh camahan naon deh. Oh nya syukur bener di camahan mah da emang kudu di camahan ai budak leweh mah kitu nya. Abi teh naroskeun. Cek punten bisa ai camahan teh naon? Horong nah hayang we nyaho teh budak teh cenah dusun. Nya abi teh rada kasinggung era tungtung mah. Naon beuki panasaran ngan teu wani nanyakeun. Hiji mangsa manggih budak tatangga ceurik wae eta. Nah, ngaraos di wae eta si ibu-ibu teh. Eta budak nya leweh nya kunaha cenah. Nya teuing da burang puting leweh heh cenah. Yang geus buru di camahan tuh jaga si itu ge repeh. Kabeneran aing ngerek ngintip cek urang teh. Diintip sia naon di camahan teh. Age cenah kitu nya. Arasuglah ka imah. Budak teh ceurik we. Ih budaknya kunaha kitu cenah digagal seureum kitu cenah kitu. Teuing cenah di imah teh. Iya cenah cepeng cenah. Takuninna cepeng cenah. Sina di camahan ku indungna cenah. Ngintip we urang teh na jandela kita. Ai sing horeng mana horeng sugan teh dicampe di kumo buah di kitu. Eta si indungna budakna di ais ku ninina eta indungna teh naon cik leungeunna teh ngodok kan kieu tah. Ngodok. Gitukeun gitu. Duh sapkeun kana beungeutna eta ka budak teh. Sakali dikitu dikosok-kosok deh 2 kali. Pas katilu kalina dikitu-kitu usok-usok rada diamuan kan teh. Ah geus cenah kitu. Bener eta budak dadak sakalan teu lila. Repeh. Oh, eta di camahan teh sing horeng teh ku indungna teh nya heueuh ngodok eta sayang kaak. Alias dompet godeg sayang kaak. Dikana rarainakeun. Eta bener peutingna teh jempling ye. Ting kabeneran ting naon dah hanya di Majalengka eta teh euy. Bahasa camahan teh matak lamun budak ceurik kitu kieu di Majalengka paribasa geus di camahan cenah. Paingan jempling. Ngarti ayeuna mah. Da atuh euy boro-boro budak.
Mesin kolot kayak enak Kang Rus, misalkan cerik nyeri untuk di camahan mah jika nama cager pasti anteng lah di camahan mah. Pasti. Atak, oh ini bahasanya model tungka, camahan, seueur keneh, engke dibahas ku Kang Rus kapengkerna deui nya. Nah, ayeuna bahasa wage, karah, haruh, tungka, camahan. Itu nu araraneh kitu nya. Insyaallah soalna Majalengka perkembanganna melesat. Bilih iraha we amang ka Majalengka. Nah, rada apal pangintennya sok aya buka YouTube di Kang Rus. Bilih bade komen di handap mangga gitu nya, diantos pisan ku Kang Rus. Nah, hatur nuhun anu parantos ngabandungan ataupun ngadangukeun dongeng Kang Rus. Oh, ngebahas bahasa Majalengka nya. Berarti Majalengka mah paling unik benten tinu lain. Nu sajian mah kan aya mirip-miripan. Majalengka mah benten atuh nya. Nah, ayeuna kukuring ek ditutup wae ngan nepi ka dieu nya. Hampura kuring hampura nyaan Kayak uing lamun ieu deui urang disambung deui ku kuring nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilo. Kemana ieu balad teh? Manggi supana. Acan. Age duh balik. Alot. Alot we atuh. Ya. Sore euy.